nalika urang sok hese kedul dina ibadah teh sok emutkeun ku urang sadayana naon anu dituang poe ayeuna ku urang sadayana biheung eta teh ladang ngadolim batur biheung mitnah batur biheung aya tuangeun ladang meser teu wartos teh. Jadi aya perkara anu haram kana badan urang maka ngakibatkeun kana hoream dina ngalaksanakeun ibadah. Sampai patuangeun. Karena hati-hati tuangeun mah. Da cenah tuangeun halal moal mungkin umat Islam nuang anu haram. Moal mungkin nuang babi. Moal mungkin nuang daging gogok, moal umat Islam mah. Tapi umat Islam teu sieun nuang ladang korupsi. Ladang maling. Pan seueur jamin bulak-balik ibadah haji jeung umroh asa panggagahna. Ladang ibadahna teh ari duitna ladang korupsi. Bahaya deui mah halal disemalin daging anjing. Sieunun lamun ku daging anjing mah, tapi lamun ku harta nu kitu mah teu sieunun. Mata kade upami urang teh ladang cape, ladang macul, eta teh harta anu nikmat nupang ageng nupang barokah-barokahna. Ulah dicampuran ku harta-harta anu awon. Atos raos ibu jadi tukang macul teh. Atos raos jadi tukang dagang teh. Atos raos jadi tukang nambangan teh kantun ibadah na leres eta teh ngan eta harta anu sakedik teh ulah dicampuran ku harta anu seueur anu teu halal ngakibatkeun naon ngakibatkeun urang hese ibadah biasana mah emat teh tahajud getol nah ieu mah kaberangan emot urang aya naon tadi sore atau tadi enjing asa inget tadi teh emat teh balik nandur balik ngaramet dibere kudungan teh 50.000 katanya di jalan anu menakan masihan ka emat teh mah cenah hayang duit ieu bere 100.000 dipasinya teu puguh halal haramna teuing jang naon eta teh ngan pedah cek eta jelema teh pilih abdi gitu ke baheula keur zaman kampanye kitu nya 150 tambah 100 jadi sabaraha 150 bari eta teh duit teuing puguh duit naon nu urang mah atos 50.000 teh eta harta barokah tong dicampuran maka dina kaidah usul fikih nyebatkeun idza jatama al halal wal haram golaban halal di mana kali ini nyampur harta anu halal jeung anu haram kali ini nu halal Bami sering dicontohkeun tuang parasmanan daya sambal aya dijigir sambal sing horeng ti kotok tak coba ku urang bayangkeun keur parasmanan pan sagala aya sop daging aya sambal abdi teh hayang ningali ka di aya sambal sing horeng ti kotok dituang moal padahal sakedik moal dituang ka jenting sakedik kalindih tanu halal oge